diantos-antos kudawala margi aya hal-hal anu bades didugikeun ka Semar Badran aya ieu waktuna aing ayeuna rek naon anu diobrolkeun ku aing dah eta unek-unek ratusan tahun ayeuna mangga budal aing dah berawakca sama kabeh hatur Bapak diterima jang dekantun atuh ka emak diterima jang kunaon dawala sedap mak tadi ka kuping ku emak abdi kikieuan teh pedah emak inung samperan sanes mak demi Allah abdi mama sanes emak di aku inung lahir batin anu wajib dihormat ku jisim abdi kunaon atuh dawala sedap kunaon Asia sagelo-gelona ge aing moal nepi ka ngahamplas tangkal kalapa tong ka mana karep ngabohong teh dileuwihan wae maka jeung dihormat da lain bendera lain kana omongan dileuwihan aya duit dikurangan wae aing jelajeng sia lanjut nanahaon aya kitu patut mah tuh Pak kana kitu Pak geus jang dawala jang tong saruana cu ngadur kitu Pak lain kitu aya kadi kudu mere contoh nu hade kadi teh lain ieu mah mere contoh teu ejreug da sia ge sarua teu ejreug goblok budak-budak teuing sia balong batur dibedah-bedahkeun aing mah ngabedahkeun balong satu teh dititah kudu gablegna da lauk nama teu dibawa dihantar ku manehna ieu we penyebar hoak geus jang dawala teu ngeunah teu da fitnah nyebar fitnah cing inget sasanget-sangetna leuweung moal leuwih sanget tibatan sungut sanajan ente heureuy sanajan heureuy tapi lamun katarimana serius majarkeun aing teh eling kalakah molor teh hayang dipapatan ku adi aing kadenge meureun ku si laing bieu ceuk sinen jeung alok sanajan dina wangunan rumpaka lagu tapi eusina mah mungguhing jero lamun can kapali cek alok jeung sinen bieu ulah wakasuka seuri lamun can pangih jeung jati diri dah eta di mana-mana geus apa kana jati diri bakal seuri dina sanubari luyu jeung kajadian si laing ayeuna tah si laing teh geus leungiteun jati diri oh iya ciri anu mandiri anu ngancik dan diri si laing geus leungit lali kana purwa daksina purwa wiwitan daksina wakasanana poho si laing teh kana kawajiban manusia yen manusia teh wajibna teh nyaahan dedehan welasan asihan daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajait kanu titeleum ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyangan kanu poekeun nganteur kanu sieun eta kawajiban manusia laras anu tungtungna si laing jati kasilih ku junti nu nya di lain-lain nu lain di nya orayan di baleuli datang oranyaan di tenggelan eta sumohon Pak dingikeun sia cicing tah dewek moare mempersoalkeun kalakuan si laing anu geus-geus
ngan dewek rek wawadi eta kalakuan si lain anu geus teh kudu jadi enteng keur si lain laras jadi ilmu sabab anu kadeuleu nu katempo jeung nu karasa kudu jadi ilmu lamun teu jadi ilmu rugi semohon tak dewek rek nanyakeun ka si lain sabab naon hakim geus netepkeun sagala rupa kajadian moal jadi tanpa sabab moal aya hasil lamun eueuh seuneu semohon tah lamun aya naon-naon si lain teh ngomong ka dewek da dewek teh goreng-goreng oge bapak si lain buruk-buruk papan jati dewek teh kalau si lain bapak si lain lamun aya naon-naon beureun bisa batur pakumaha jeung dewek lamun aya kahayang pe geura ngomong anu kadada nu kaduga ku dewek meureunan dilaksanakeun lamun henteu mah wayahna da kayan dewek saperti kieu pek pok jeung prak naon kahayang si lain jawab sia tong totonyok atuh ngajedong siana ngajedong ai babatok sia aing ke dinas teh sia teh wae babatok sia bina-bina teuing heureuy teh mana wae sok geura ngomong hatur sewu nuhun laksa ketika bingahan ka bapa anu parantos masihan kasempetan kanggo dawala dina waktos ayeuna bade ngadugikeun sakumaha pamadegan atanapi pamenak si dawala teu sok nanging sateu acana jisim abdi hapunten ka bapa ieu dina mangsa jisim abdi kikieuan ayeuna bapa kasinggung hapunten Pak oge ka emak teu naon jang dewek geus jadi lautan hampura cuy semohon atuh ka aka hampura ye aka tiada maaf bagimu senyummu adalah tangisku cek aing montong heuroy tong ngalonyeng akang atuh dinas itu Pak tong beberongos wae Pak bisa setruk porongos iku mah teh aya naon si dawala ayeuna kikian leres tadi sakumaha saur bapak yen moal aya haseup lamun eueuh seuneu tah kunaon si dawala kitu sabarana ieu teh ti kapungkur bapak di dagoan ti bareto dia tunggu ti kapungkur di anti ti bihari si dawala ditalek ieu teh kahayang mah ti baheula matak naon dawala kikian teh seolah-olah dawala teh demo ka bapak ulu aya naon si lain teh make jeung demo ka dewek emang na aing teh naon sia make jeung demo aing teh korupsi sanes korupsi margi bapak teh kepala keluarga anu wajib uninga naon kahayang anak mah heuh naon tah kitu atuh tanya naon kahayang heuh naon kahayang teh boh hayang mio sia teh nah leuwih ti mio aing mah naon ieu kajadian salaresna ratusan tahun kapengker ratusan tahun kapengker malahan ribuan tahun lah dihitung-hitung mah ulu mama tacan aya jauh keneh mama ribuan tahun ka tukang sumohon naon emot keneh bapak kapungkur naon dina mangsa kapungkur bapak nuju
ngalalana di jagat raya pramudita ieu jelema teu acan aya lintang ti urang we tiluan bapak si Rawa Adawala si Aka si Kuring jeung si Gareng opatan masih kene nongtoreng kana ceuli Pak inget kene hari tetep poe Rebo dina wanci nyaeta pecat sawet lamun ayeuna mah jam 10 jam 11 beurang bapak ngobrol sareng abdi si Aka harita teh keur lalangiran si Gareng keur neangan gaang tiba heula nepi ka ayeuna jeung padi tanda tanya bener itu bapak teh urang sawarga teu aya bukti anu kuat pikeun nentukeun yen bapak teh urang sawarga. Nah ieu teh pambibita wungku ka si Dawala, nah ieu teh pambibita wungku si Aka Cepot, kabeh ka anak-anak bapak supaya kabeh nurut. Mana buktina geuningan ongkoh menang jatah tapi mana buktina? Tiba heula nepi ka ayeuna can aya buktina. Nah bener bapak teh anak ti sawarga Maniloka. Boga hak si Dawala, geus kesel aing jadi jelema sangsara teh. Geus kesel di si Mabdi teh Pak daina mah jelema teh ngahormat dengan harta kakayaan wungkul jelema teh ngahormat dengan nu beunghar wungkul turun tina mobil kakarang ngahormat ayeuna mah loba duit kakarang dihormat mode si Dawala kieu mah boro-boro hayo da kekesen komo jelema sangsara mah padahal nu beunghar lamun eueuh jeung sangsara rek kumaha hirupna. Bener Dawala bener hayang musip oge aing di balong ayeuna meunana sisukan we da teu gebleg duit elap ge tim Toha tadi dinya mikir mana itu bagian itu bapak teh gede bohong nah bener bapak teh orang sawarga jawab bapak lengkal ngahuleng dah walar Kakang Semar jawab hei Semar bener nangka badana ya syah tunggu masih lah biasa we lah si edan pokok jeung kenaonan beda ge ari kudu ting mah dewek kudu ngajawab nya kentah bapak tuh da unek-unek ka jisim abdi kieu ye cu anu diomongkeun ku si laing dia teh memang bener yen dewek teh sabenerna urang sawarga Maniloka laras tapi ieu teh rahasia gede cu malahan lamun si laing hayang apal sabenerna sawarga Maniloka teh nu aing gitu bapak nu dewek ya tuh dipercaya ada malah wadul percaya sawarga nu bapak manya beas nganyuk utang diri ti dieu ngan tugas dewek ayeuna di dieu cu dina makom ieu dewek teh boga dulur teh opat hiji ransasan geus maot lanceuk bapak panggedena baheula maot teh dina mangsa marebutkeun layang jamu sekali musada kadua mangsi laing nyaeta Sang Hyang Antaga atawa Togog baheula mah aing teh ngaran teh Sang Hyang Ismaya adi dewek Sang Hyang Antaga si Togog
taran sasan teh paeh maot teh ku dewek jeung si Togog peulah awakna sabab parebutkeun layang jamu sekali musada. Teh nu katilu teh Otipati Jagatnata Raja Triloka. Tah eta teh adi dewek. Ngan dewek boga tugas. Pikeun cicing di dunia turun nih aing ka dunya ka dieu jeung si Togog mangabdi na teh ka raja-raja anu balaleunghar raja-raja anu sarakah dewek mah ngabdi nyata ka raja anu adil palamarta anu nyekel layang jamu sekali musada nyata Yudhistira bijaksana naon si Togog di ditu lain goreng si Togog teh supaya ngagiringkeun eta raja-raja anu teu balik datang ka dieu diwarah ku aing diwarah ku Panawa eta tugasna teh tugas keneh ngan lobana hayang bonus eta mah oh kitu Pak heuh tah eta sawarga teh dititipkeun ka Otipati Jagatnata ayeuna ngarajaan Triloka Ari tri teh tilu air loka teh alam ngarajaan tilu alam hiji alam sawarga kadua alam Madyapada alam kajinan katilu alam marcapada ieu alam dunya ieu teh di bawah pimpinan Otipati hayang nyahom lain bohong ngan aing can lakuna sia digubuka itu panyangkeneh lalakona boga ijazah lulus upami laras ieu Otipati mang berarti Mang Otipati Jagatnata terai Bapak Raja Triloka nyata raja mana teh sawarga Madyapada jeung Marcapada tah tilu alam kalebet alam dieu alam Marcapada berarti di bawah pimpinan Otipati tah upami kitu pikeun ngabuktikeun ieu kajadian jeung unek-unek Sidawala Bapak Widian Sidawala angkat ka sawarga Maniloka uluh ya anjir terus sagawaya dedengean teh sia rek ka sawarga samohon nanaonan sia goblok tong boro ka sawarga sia ka Mario kok gelinglung sia teh Widian Bapak Sidawala rek ka sawarga Maniloka hoyong penak langsung jeung yang Otipati Jagatnata Raja Triloka Widian si Bapak hayang ngabuktikeun jeung aya unek-unek anu perlu ditepikeun ka yang Otipati Mang Otipati Jagatnata Raja Triloka Widian Bapak ai babatok sia ceuk aing can waktuna sabar sanesan waktuna ayeuna waktuna Widian ai babatok sia anyo ke patuman goblok teh mah jeung ka sawarga sia teh di dieu ngawon meri jeung aing Widian Pak ye dengekeun ku si laing aing ngidinan si laing ka sawarga busek ka itu ka sawarga sia teh sawarga pasti kabeh bakal tanda tanya ka aing nah naonan ya aing maksud ngawit nita sia ka sawarga sedengkeun lain waktuna apan aing teh keur nyumput buni di Caang nebrak bari jeung teh kata mong tugas aing teh di dieu lamun sia ka sawarga rek kabolekeurkeun aing anjir ieu teh politik atau bener gitu teh lamun sia ka sawarga ka itu sarua we jeung ngabokirkeun aing saha di dieu tokana Widian Bapak Widian ieu denge ku sia aya aturan asup ka sawarga goblok teu sagawaya ieu aturan ieu geus dijieun ku aing sawarga teu meunang bisa asup sagawaya jelema ka asup sia sanajan sia anak aing teu bisa sagawaya asup ka sawarga
make jeung teu sagawayah da kuring mah hayang panggih jeung teu pati pan eta teh emang can waktuna goblok Widian di Widian syukur teh di Widian ini sorangan aing ge wala istighbar da wala nyebut da wala nyebut da wala buah-buah kasurupan sih teh kasurupan karuhun kumaha karuhun naon karuhun ka hanap kaluhur goblok tapi sih teh ya aing bibir hayang heureuy we euy sok sia menurut kai ya dina nyana ge si lain ka itu da pasti bakal dihalangan ku para dewa sabab sia lain wayah lamun sia dihalangan gablek naon sia ka sawarga boga bakal naon itu teh dewa jararago da sia teh rek ngelawan ka dewa mangengken ka batur bu itu si edan gablek naon sia teh init ka sawarga berarti bapak teh hariwang nya heueuh sabab aya aturan asup ka sawarga teh sagawayah jelema lamun asup sia bakal dihadang ku para dewa aing terido sia dirogahala ku batur oh berarti bapak teh hariwang ka hamba heueuh tah upami bapak hariwang ulah hariwang bapak tenang bapak di dieu sabab kuring boga bekal naon sakieu teh abdi mah naon upami bapak hariwang tina hariwang bapak kasim abdi heeh gablek naon sia sakieu teh abdi mah naon leuleus bapak ayeuna bapak teuing Kakang Semar aduh kunaon da wala kunaon anjir Pak jang leuleus aing jang Pak kunaon Pak leuleus jang iya acting ya ho aing acting supaya aing dipikasieun supaya si dawala dipikasieun ku aing heueuh acting teu jangan acting malah udang gedutna lolol itu udang acting aing nyaho lah nah ujung lulus ku praku ya waduh lah heeh teu dituna si teh naon digablek ilmu ti mana sia ilmu kitu goblok puasa Ramadan gitu tamat sih teh kunaon ya bapak maneh da wala hariwang pante ayana yang leuleus ya waduh udang genut sageurkeun dewek jang damang Pak ayana jang wadul lagi nya ho kebarengan ti baheula sajing aing tong borok leuleus-leuleus siap membegat angkot eureun-eureun nyaho teu boga duit kadunya teh heula aing daripada sia teh nyaho uyah teh sok cek ka aing sok moong tapangi Semar sia sok ka aing hayang usir ka aing naon teh ieu teh bener akad teh sok saudara hayang nyaho ka bapak aing leuleus ka aing leuleuskeun da bapak geus badami di mani bener hayang leuleus sok cobaan aing leuleus mana cepot udang karasa antep da wala tong dicageurkeun teh si goblok ke urang geus ngaliwet geus naon cageurkeun
Baik-baik goblok sih kayaknya. Mana gua aing mau rame. Sok jang karunya cagerkeun jang. Teu kudu direret. Cager. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabbi. Gusti dawala ilmu naon eta dawala. Ngematak oge ulah macam-macam ka abdi. Dawala disangka mare dawala. Dawala mana didukung ku aing dawala tenang. Ngan omat eta ilmu leuleus sudah dikaingkeun deui. Bahaya dawala bahaya. Anjir eta ilmu nepi ka kitu Gusti nu abdi. Mangiti mana sia dawala. Menang iti kuri atuh puasa. Segala rupa oge atuh. Mun kitu manehna. Mun kitu manehna puasa teh. Isuk-isuk geus kopi. Ai sahur pang gede na dengan isuk-isuk dengan kopi ting 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 ting. Heeh. Waas jeung rokok jarum coklat. Lamun aing boga ilmu kitu resepnya. Kumaha ka? Mulai si dawala. Kumaha tah? Aya we geulis ngaliwat. Neng bogo ka abdi. Pasti jawabna teu. Bener neng teu bogo. Henteu cenah. Lulus neng. Guprak alun teh labu. Terus kumaha tah? Bawa ku aing Ka mana? kana poek. Rek di kumaha? Rek di kumaha? Jadi caangan ku aing. Kana poek mah caangan ku aing bakal deuleu. Nya geus bari du caang ulah kadu poek. Aya tukang baso. Mang meuli baso manyuk. Teu meunang cenah kudu meuli, teu boga duit. Atuh bisa leuleus mang. Kuprak. Cokot basona ku aing. Moal boga. Matak teh dijabah ke dada hatena goreng nya mah. Lihatna goreng. Aya bapak ngaliwat. Ka aing si goblok. Kumaha tah Kang? Pak, minta duit. Eueuh cenah teu boga duit. Leuleus Pak. Kuprak angku ku aing. Ka mana? Bos kana cubluk. Ka aing teh teh. Teteng dibere ilmu wa. Sok kumaha parantos kieu Pak? Heeh. Kumaha si laing ngecu. Ai kitu mah dewek. Ngan omat lamun nanyakeun di sawarga bejakeun lain titah dewek. Moal bapak ieu mah abdi pribadi. Moal ngalibatkeun bapak ieu mah moal omat. Hiji kitu kaduana si laing teh warga negara amarta di RT, RW, lurah laporan nepi ka dunungan ka itu ka Yudhistira. Si laing kudu laporan sabab si laing nyaeta urang negara amarta kudu laporan. Oh tangtos bapak atuh abdi ge pantos laporan dah abdi ge bahasa konyong-konyong ka itu teh. Heeh, tak kitu we. Ngan omat teh we kula dibawa-bawa lamun anu sawarga anu nanyakeun sia we kitu nya. Sumohon Pak. Pribadi we. Ma Kakang Semar urang ngaliwat teh majing teh batang ieu mah ieu. Tobat ting anak mak dawala didoakeun ku kaula daloala ku mak cing jag cing sehat anak mak cing dilancarkeun dawala. Kakang Semar anjir pelikan anak doma nah anak emak dola buat eta ilmu ulah dipake di aing. Ampun aing udah aing mendukungmu dola
aing tim sukses manehna area akar ngilu ka sawarga iya dong masa gua diem aja di sini gua juga kan pengen ke sawarga bejana di sawarga puteuy nangeuna amis pilek aduh ampun tah mun ngilu ulah carekeun moal da moal kan hiji aya syaratna naon ilmu dubieu ulah dipake di kaing demi Allah da wala leueus teh kangan pangawasa leuh ngicip oge teu becus pasti itu hayang deh wala mu kitu ulah sia hayang ngarukana teu panas hawana teh nyekel ilmu eta moal bisa mawana akal mah moal da wala eta teh leuleus teh kana naon-naon bisa ya bisa lamun besi dileleuskeun besi bisa ongir batu bisa wangkas kumaha lamun hutang dicairkeun bisa ieu mah lunas kitu cik sia teh henteu mah khusus leuleus mah kumaha urusan lunas goblok cik teh lunas main siang bayar ieu mah urusanna leuleus wungkul leuleus guprak kitu tah ai lunas banyak kudu dibayar hutang mah oh gitu lah heeh ya tenang da wala berarti sia dewek tim sukses maneh aing rek nyen balego teh ayeuna nya ka sawarga umaha lamun RT ngahalangan disate ku aing RT ngahalangan si lain ka sawarga bikeun ka aing disate ku aing lurah tonyo ku aing tuman ieu mah lamun kaluhurna Raja Amar tangah halangan kuring ka sawarga aing nu ngamukna percaya deuleu ku sia maneh mah diem we lamun anu teuas teh kangan ku sia leuleus kitu sok anu teuas bikeun ka maneh anu hampang-hampang malah bikeun ka aing da wala bade hansip hampang teh mah komo ayeuna aki-aki nu ngalangan ka sia aing bagianana da kenja ku aing na kitu tah aki-aki mah deuk ku aing tah aki-aki mah kitu deuk ini mah cengkang gitu saya nu ngajengkang ke aing betul aki-aki mah tulang wungkul hayu da ulah hayu atuh urang init ka RT heula siap da ulah ayo wala maklum warga negara anu sae nya Kang Tata mimiti nyata menta widi ka RT nanging RT na oge sami ngawidian sawarga ka sawarga RT pabeja-beja aneh na wala menta izin ka sawarga dibejakeun ka RW TRW kalurah lalangkungan media sosial nyebar dugi ka Prabu Yudhistira yen dawala bade ka sawarga atuh ieu Prabu Yudhistira Raja Amarta maklum apa kana prosedurnya teu meunang aya jelema anu lebet ka sawarga tanpa saizin dewa ieu matak mamala ka nagara jeung ka bangsa na anu dicicingan ku ieu jelema atuh Prabu Yudhistira ngutus Arya Bima sareng Raden Gatotkaca nyetak anggo ngahadang nyarek dawala supaya ulah dugi ka sawarga Maniloka sabab bakal aya mamala nu tumiba ka Amarta lamun dawala diwidian ka sawarga atuh Bima nafsu anu ngagudug-gudug amalah teu kawadahan ngadangu yen dawala bade ka sawarga Maniloka halumampah
satengahing marga Arya Bima kairing Raden Gatotkaca lalu mampak kepapak dening leang-leang kanca. Anak aing Gatot aya pikeun saeun naon Ramadewa Sidawala pangi lamun bener rek sawarga carek dah teu meunang dicarek paehan bae kisi rampuk cukup kauyunan